Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Wilujeng tepang deui sareng acara matu dongeng Sunda anu digarap ku Wakepoh dina jejer cariyos Sirawing Kiwari. Mangga kapala wargi anu nembe gabung di channel ulah hilap dicolek heula tombol like, komen sareng subscribe na hatur nuhun. Mangga ieu dongeng garapan Wakepoh dina cariyos Sirawing Kiwari bagian anu kadua urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Anda sasat nama diculik dibawa kabur meureun ka dienakeun teh nya dibawa cara paksa ari kitu mah nya ante boga perasaan sigana teh jalur rampang mah untung kita angge make kaburu datang salakina Saraswati nu ngaran Sirawing lamun teu kaburu datang mah tang tu kaburu kasungsi meureunna dirina ku jalur rampang untung kaburu datang Sirawing jadi karunya jeung panasaran hayang ningali kaayaan Saraswati cenah mah keurina kaayaan teu wala kaya lantaran dilumpuhkeun cik hayang nya horek ditingali. Ma Ukem bet jadi boga pikiran hayang ningali kaayaan Saraswati nu aya di jero kamar. Ma Ukem terus lempang muruka kamar nu dipake ngerem Saraswati. Berai panto dibuka katingali ku Ma Ukem harita Saraswati ngabebengkang tanpa daya dina luhur tempat sarena. Ari Ma Ukem neuteub seukeut ka Saraswati anu memang tanpa daya lantaran aya dina pangaruh kakuatan jalur rampang. Bet karunya teuing nyawatir ningalina oge meni ngalempreh tanpa daya kitu. Bet jadi hayang nulungan ye aing ka Nyai Saraswati nya da dipikir-pikir makalah ka kumaha oge tetep salah jalur rampang teh tindakanana ari sugan teh teu kitu jujutan lalakona ngeunaan Saraswati ari pek teh diculik jeung boga anak jeung salaki deui geuningan. Ma Ukem hate jeung pikiranna kaeuntepan ku rasa karunya ka Saraswati. Malah dirina oge teu ngabenerkeun kana tindakan anu dilakukeun ku jalur rampang dundunganana. Panto kamar ditutupkeun di lalaunan, Ma Ukem lempang salengkah-salengkah ngadeuketan ka Saraswati. Ningali aya nu datang Saraswati ngareret ka Ma Ukem, sanggeusna deukeut ka Ma Ukem terus nyarita lalaunan. Beueuh teuing Nyai, karunya teuing Nyai teh bet nepikeun ka kieu ku jalur rampang teh hampura ari sugan mama Nyai teh teu boga salaki jeung geus boga anak atuh nya dosa ari kieu mah tindakan jalur rampang dunungan emak teh. Saraswati neuteub ka Ma Ukem. Paneuteub anu ngandung pangharepan sangkan Ma Ukem bisa ngabebaskeun dirina. Saraswati kadenge nyarita halon bari jeung dumareuda. Gambaran tina hate nu kaeunteupan ku rasa kasalempangan. Mak geuningan. Nuhun abdi dilayat mah. Abdi memang boga salaki jeung anak mah. Ngan ki jalur rampang tetep keukeuh maksakeun kahayangna geuningan. Tulungan atuh abdi mah supaya bisa bebas ulah kieu. Betul bisa gerak tina kaayaan kieu mah. Tulungan abdi. Ma Ukem katingali ngahuleng sakeudeung. Da pugu bingung kudu kumaha carana sangkan bisa mulihkeun di kakuatan Saraswati. Kelana Nyai. Pugu mate bingung nya da teu ngarti atuh ari kaayaan Nyai saperti kieu dipulihkeun ku emak mah. Tadi teh dikumahakeun ku ki jalur rampang teh geulis. Urat beung abdi anu dipencet mah. Nu ngajadikeun abdi leuleus teh tanaga. Abdi teh bener-bener teu wala kaya mah muga tiasa nulungan abdi dina waktos ayeuna mah. Ma Ukem katingali neuteub semu ngalimba ka Saraswati. Teu lila terus nyarita deui. Ma oge pugu bet karunya ka Nyai teh. Bet teu tega ningali Nyai dina kaayaan sarupa kieu. Tapi emak teu terang Nyai kudu kumaha ngubaran atawa mulihkeun kakuatan Nyai nya. Beu ambe teu ingeun nya jalur rampang. Keke asa kaudang ingetan ieu teh. Keheula Nyai. Ma Ukem katingali harita dua halisna kerung, meh tepung bangun anu mikir jero na keranan. Ari Ma Ukem nyarita jero hatena. Bet asa kaingetan. Nya inget ayeuna mah. Ki jalur rampang gunungan aing teh lamun teu salah mah boga mustika. Nya batu mustika tulak bala nu bisa ngubaran panyakit jeung ngubaran nu keuna ku wisaya atawa ilmu batur. Bisa kitu kira-kira lamun dipake ngubaran Nyai Saraswati. Sangkan pulih di kakuatanana. Nyarek dicobaan be lamun teu salah mah disimpen teh di jero kamar panyepenanana. Beteu tega karunya ningali kitu mah nya dasar wa awewe aing oge. Kitu gerentes hate Ma Ukem harita. Kadenge Saraswati nyarita di ka Ma Ukem pinuh ku pangharepan sabab dirina teu lamun kudu kasungsi diri jadi korban nafsu setani jalur rampang.
sok engal tuh mah tulungan abdi piraku teu bisa ngabebaskeun kayan abdi tina pangaruhna ilmu jalur rampang teu hawatos ka abdi mah tulungan omat mah abdi lebih suka kene ajal batan kudu kasungsi diriku jalur rampang nya kengkeng heula ke nyai ke urang susuganan ieu mah nya tenang heula ke daguan di dieu marek nyokot heula batu mustika panolak bala sugan ieu mah bisa dipake ngubaran nyai Guragiru harita mah ukem indit ninggalkeun eta kamar terus muru ka salah sahiji kamar nu kabilang mangrupa kamar khusus tayen wanina asup ka jero eta kamar da pugu kamar panyepenan teh nyata kamar panyepenan jalur rampang sok sanajan mah ukem oge kakara harita make wani asup ka jero eta kamar kajurung kurasa karunya jeung hayang nulungan Saraswati anu pikawatireun kayanana. Maukam geus asup ka jero kamar panyepenanana jalur rampang katingali dina paradinan aya kanyut kunang leutik tina kain bodas Maukam ngageleter leungeunna nyokot eta kanyut kunang tetela di jero eta kanyut kunang teh aya dua batu herang ngagenclang nu hiji warna beureum sedengkeun nu hiji deui mah warna cai ngencelong lain ieu asana mah nu sok dipake ngubaran nya lain batu ieu mah beureum tapi nu ngagencelong herang ieu nu kungsi ka intip ku aing dipake ubar mah nya ieu meureunna nu disebut batu mustika panulak bala teh nya ieu batu tulak bala teh warna herang tina siga cai ngencelong kieu nyaan alus ieu batu mustika teh batu mustika anu warna beureum mah harita diasupkeun deui kana kanyut kunang kumaha ukem sedengkeun batu nu hijina deui mah nu herang malah siga aya cai ngenclong dina jero batuna harita terus dikeupel dina leungeunna geus kitu mama ukem terus kaluar ti jero eta kamar panyepenan Guragiru terus muru deui ka kamarna Saraswati ningali datang deui ma ukem gancang harita nanya lalaunan kumaha ma ukem aya lanung keur mulihkeun kakuatan abdi teh mah kumaha mah ma ukem ngantelkeun curugna kana bibir bari terus ngadeuketan ka Saraswati ulah salempang nyai ieu mah mawa batu mustika tulak bala nya sugan be atuh bisa dipake mulihkeun kakuatan nyai ieu teh bogana jalur rampang ngajak kumaha dibawa muga-muga be bisa digunakeun ka nyai da biasana maki jalur rampang lamun ngubaran teh batu mustika ieu nu sok dipakena teh nyai lamun seug ma ukem ngarti kana ajen ilmu silat geus tangtu teu kudu ngarasa bingung mangsa mulihkeun kakuatan Saraswati ku cara mencet urat-urat penting dina beheung Saraswati anu tadi dipencet ku ramo-ramo leungeun jalur rampang ngan tangtu memang kudu ngagunakeun ilmu khusus ma ukem katingali masih kene ngahulang bangun anu keur mikir teteupan teu lesot ka Saraswati alah kumaha ngubarkeunana nya tapi tadi Saraswati nyebutkeunana teh dipencet urat-urat dina lebah beheungna hayang nyaho berek digosok-gosokeun kana beheungna susuganan ieu mah nya da teu ngarti aing mah ma ukem nyekelan batu mustika tulak bala teh terus ngadeuketan ka Saraswati batu mustika teh diantelkeun kana beheungna Saraswati sarta digosokkeun lalaunan sabenerna mah ma ukem ngan ukur susuganan kituna teh tapi Saraswati bisa ngarasakeun ayana geteran aneh tina eta batu mustika sabab karasa pangaruh ilmu atawa kakuatan jalur rampang nu tadi ngalumpuhkeun dirina lalaunan bet asa aya deui kakuatan tenagana dipapai jeung imeut pisan ma ukem harita terus mapai urat-urat dina beheung Saraswati digosok ku batu mustika tulak bala Saraswati kaget jeung atos sabab ngadadak harita jadi pulih deui kakuatanana Saraswati terus ngorejat hudang paromanana getihan deui hegar marah mah neuteub ka ma ukem bari nyarita abdi jadi pulih di kakuatan gering mak nuhun mak abdi ditulungan ku emak mumpung aya waktu kalawan kasempetan anu hade abdi leuwih hade ninggalkeun ieu tempatan sakali abdi nganuhunkeun ka emak nu tos nulungan abdi mak abdi anu kudu kabur ninggalkeun ieu tempat mak Saraswati geus teu loba deui carita harita terus mukakeun jendela kamar anu memang terus berasna teh ka pakarangan gigir eta imah ngareret ka ma ukem Saraswati terus nyarita muga-muga pitulung sareng kasayan mah dibales ku Maha Kawasa mah abdi anak kapaksa ngantunkeun ieu tempat mah hatur nuhun kana kasayan emak ma ukem harita masih keneh molohok bengong mata simeuteun banget ngarasa kaget nu lain di kieuna sabab teu nyangka upama bakal bisa nulungan Saraswati nepikeun kabebas pulih deui kakuatanana cerilat
Cileng Saraswati ngaluncatan jendela kamar. Maukem ngagero kakara sadar merenang Saraswati rek kabur ninggalkeun eta tempat. Nyai kelana Nyai. Heh Nyai, ya salaki Nyai Sirawing teh ayeuna keur tarung jeung Jalur Rampang Nyai Saraswati. Maukem lumpat ke lebah jendela kamar nu muka, tapi jirim Saraswati geus teu katingali. Maukem jadi narik napas panjang kakara ina menjadi sadar yen dirina geus ngalakukeun tindakan anu jelas matak ngabahayakeun dirina upama kanyahoan ku Jalur Rampang, sabab dirina geus nulungan Saraswati malah nepikeun kakaburna pisan. Maukem jadi narik napas panjang. Cilaka lamun kaya kieu mah. Saraswati kalaka terus kabur geuningan padahal aing rek ngabejaan tadi teh yen salakina Nyi Saraswati nyata Sirawing ayeuna keur tarung jeung Jalur Rampang. Bo ambo geus rupa-rupa pisan aing mah. Eta tadi kalaka molohok bengong mata simeuteun atuh da. Kasih mah sugan teh moal bisa nyageurkeun Saraswati. Betnyaan kacida manjurna ieu batu mustika teh. Nah terus ka mana atuh ari Saraswatinya? Wah ningali salakina nu keur tarung meureunnan. Nyayang nyaho rek ditingali ku aing. Ieu batu mustika mah rek disimpen we dina tempatna. Geus kitu maka tingali Maukem. Harita leumpang digura-giru muru ka kamar panyepen, sanggeusna ngasupkeun batu mustika kana jero kanyut kundang wadahna. Harita Maukem terus kaluar ti jero imah rek nuju ka tegalan tempat pakalangan ijen bobesen Sirawing jeung Jalur Rampang. Kawilang rada hese oge Maukem neneangan Saraswati di antara jalma nu lalajo nu sakitu lobana. Maukem terus muterkeun paneteupna sugan katingali Saraswati alalajo. Eueuh geuningan teu katingali Saraswati teh nyaan teu nyahoeun meureunnan. Nyari kitu teh marek nyahoeun kumaha da teu dibejaan meureunnan. Aduh. Eta nu tarung kitu bet lieur ningalina oge nu mana ari Jalur Rampangnya jeung nu mana Sirawing bet meuni cepet kitu jirimna tinjo relat. Maukem neges-neges hayang sidik ka tengah pakalangan pugu memang hese sanajan dibelel-belelkeun oge panona. Sasatna mah tarung dua jago dina tataran ilmu anu geus pada-pada tepi kana puncakna. Jalur Rampang harita bener-bener kekerot huntuna. Gemes nu lain di kieuna sabab setiap gempuran anu dilakukeun ku dirina teu boleh bisa kaimbangan ku Sirawing. Malah dina hiji kasempetan nu hade Sirawing mampu ngasupkeun gedoran tonjokan leungeun ka tuhu kana dada lawan. Hiup jebrod. Bangkieun Jalur Rampang ngabangkieun mundur ka tukang, tapi geus terus pancuh deui dina tangtunganana. Sirawing harita netep seukeut kanu jadi lawan. Sirawing bener-bener harita dina kayaan posisi anu kebenaran alus. Dirina kudu ngaku dina hatena bet kakara ayeuna tepung nguras tanaga ngamangsa ijen jajaten jeung lawan. Sarta Jalur Rampang memang nibanda daya tahan anu hebat. Buktina gempuran tonjokan Sirawing teu mangaruhan naon-naon sigana teh. Anu sok padahal nenggel pisan kana lebah dadana upama seug ninggang kajago biasa bet piraku teu amrol remuk tulang dadana. Jalur Rampang ngatur napasna sedengkeun Sirawing nyerenge seuri sarta kadenge dinyarita. Punah dua-dua Ki Jalu gede geus saimbang nama yo. Lunas punah kuring teu boga hutang ka Ki Jalu Rampung. Oh punah Ki Jalu Rampung. Dengeuna ari boga hutang teh taina mah lamun nganyuk di oge moal loba teuing bayareunana meureun. Atawa kuring ye nu ngajukeun ka Ki Jalu Rampung. Nulalajo ting harewos jeung pada baturna sabab ari tinggal roting gorowok jeung baturna masuk sieun si Banteng Bulung bener-bener ngabuktikeun ancamanana. Waduh nyaan hebat geuningan euy ngaran Sirawing teh. Boha-boha ieu mah yeuh eleh ku si Jalur Rampang ku Sirawing yeuh. Tapi bet asa teu percaya dewek melamun Jalur Rampang nepikeun ka eleh ku Sirawing mah euy. Pugu dewek oge kaget ningali tandang jeung tata gerakna euy. Nya paling jago samanea ieu mah euy. Marukanan. Nyaan paingan cek belur dewek di lembur batur macana kasohor euy ngaran Sirawing teh. Bagian si Banteng Bulung ayeuna nu ngagorowok ngabobetohan Sirawing. Anu tantu moal ayeuna wani nyarek ka manehanana. Ngayo paju nerus ka ngawing-ngawing. Ngentong dibere ngampun Kang.
ngentong diberi ngampun momokona mah nganu ngaran si Jalum Papang nyina rubuh ngajengkang. Hayo nganten terus ka ngawing-ngawing ngentong diberi deui ngampun Kang nu mokona mah kudu bener-bener ngeleh we si Jalum Papang ka ngawing-ngawing. Sora si Banteng Bulung meueuhan daruan mata kaget pikeun sakabeh nu aya di dinya. Beungeut Jalur Rampang beuki beureum lir upama beusi atah beuleuh. Ari Sirawing harita ngareret kalebah si Banteng Bulung terus nemalan bari nyarita. Hei, tenang teng. Edun euy, kedot ye Jalur Rampung teh, nyaan jagoan teng. Pokona mah tetep tenang be, lalajo di dinya mah teng, tenang we. Kumakayan aman teng. Eueuh anu bakal coba-coba ngacokeun teng. Wah, beres ka ngawing-ngawing. Nu momokonna mah ngamun ngayangan nu macem-macem mah ku nguing dibantingkeun ka ngawing-ngawing. Ngengkeun be ngantep ka ngawing. Nya syukur dari kitu mah. Kumaha Ki Jalu? Entong loba muncreng kitu ah. Kangaranan tarung mah tenang be teu kudu dibarengan jeung napasu. Nya syukur ari kitu mah teng. Kumaha Ki Jalu? Tong loba muncreng kitu atuh kangaranan tarung mah tenang be tenang teu kudu dibarengan jeung napasan. Kumaha urang pindo deui bae teh atawa urang leureuh heula? Nya bisi be urang ngopi heula. Tetep nya jeung tenang kayan ayeuna mah tenang we Ki Jalu. Sirawing dina waktu harita estu tenangna keranan. Jalur Rampang sorot panon beki seukeut ka Sirawing lir upama nu mampu nembus kana jantung. Celila terus nyarita. Rawing, si Laing memang kawilang jago nu hebat euy. Kakara ayeuna pangeus lembur ningali kalalajoanan dewek kudu adu hareupan jeung lawan nu bisa tahan leuwih ti 10 jurus. Malah bisa males ngasupkeun panarjang ka dewek. Tapi ingetkeun Rawing. Dewek si Jalur Rampang jago nu jelas bakal jadi rajana jago di Tatar Sunda. Urang teruskeun ieu tarung tanpa leureuk. Upama di antara urang tacan aya ngalayang jiwa. Halus. Halus memang kudu kitu. Nam lah. Nah, asal teh. Sia mantong lebar-lebar deuleu. Awas urang mimitian di Rawing. Srog Jalur Rampang ngawangun deui pasangan dina jurus-jurus ampuh ilmu silat Jabar Layang. Sirawing kerung bari neuteub seukeut kanu jadi lawan sabab berada beda pasangan Jalur Rampang dibandingkeun jeung pasangan anu tadi geus dilakukeunana. Ngandung harti Jalur Rampang terus ngaronjatkeun ajen jurus-jurus ampuhna. Sirawing sadar kana kayaan malah kaeunteupan ku perasaan sabil sagala rupa. Sabab nu jadi lawan nyata lain bae mibanda daya tahan anu luar biasa, tapi jurus-jurus ilmu silat memang kekep susah pikeun diteangan celah kosong atawa titik kalemahanana. Kadenge di sora si Banteng Bulung ngabobotohan Sirawing. Wah, monggos ngontong dibere deui ngampun ka ngawing-ngawing. Tong dibere ngampun deui geus kitu mah ka ngawing-ngawing. Gancang si Jalur Papang ngelehkeun Kang. Ngarah ngurang bisa leureuh nerus ngurang dahar bareng Kang. Nu momokonna mah urang mah kudu ngelehkeun si Jalur Papang. Nyane moal bisa menang si Jalur Papang. Ka ngawing-ngawing jago wing mesti menang oi. Sirawing nantukeun sikep dina kayaan anu leuwih waspada. Ngalapis diri ku jurus-jurus ampuh ilmu silat pancatunggal anu kacangking ku dirina. Jurus pancerasa, jurus sarining banyu jeung pancerasa sarining geni dihijikeun. Mangrupa dua gabungan kekuatan anu nebarkeun hawa tiis jeung panas. Pokona mah gampang teng cicing hilanan dinya teng. Pokona makeun we lain kalah ka mokona. Jadi kadengina goreng tah mokona. Ayo, urang teruskeun ditarung.
Iya. Curelacung. Jalur rampang maju di nerajang. Sirawing mapag datang na panarajang lawan kapaksa jalur rampang narik mundur panarajang katukang. Lantaran ngerasa kaget ku tebaran hawa sakti tina sapasang leungeun Sirawing. Sirawing mapag datang na parajang lawan kapaksa jalur rampang narik mundur panarajang na katukang. Lantaran ngerasa kaget ku tebaran hawa tiis atau hawa sakti sapasang leungeun Sirawing. Leungeun anu harita nebarkeun hawa panas, sedengkeun sambaran leungeun kenca nebarkeun hawa tiis. Ningali jalur rampang mundur katukang, Sirawing ayeuna mah anu ngarangseg maju. Antukna kapaksa jalur rampang ngabendung datang na panarajang lawan. Dua kekuatan harita bantrok di wae. Daligeg, daligeg, daligeg. Dua jirim pada mundur di katukang dua leng. Mokona mah teng, mokona. Ya. Jalur rampang sajeron nyingkahan panarajang Sirawing hatena galecok nyarita sorangan. Boga kekuatan naon ieu mangkeluk ieu. Leungeun nebarkeun hawa panas, leungeun kencana nebarkeun hawa tiis. Gabungan dua kekuatan antara panas jeung tiis, malah dina geteran hawa anu hebat. Geteran kekuatan nu bisa ngabakukeun kana urat jeung getih, atawa nu hawa panasna bisa ngaduru kana kulit jeung daging. Dan bener-bener aing panggih jeung lawan anu saimbang ieu mah yeuh. Bisa kira-kira kitu aing ngelekeun Sirawing. Tong bari jeung ngalamun tarungna ki jalur rampung. Bisa kabenangan ke. Omongna Sirawing memang jadi kenyataan sabab beureup leungeun katuh Sirawing keuna pisan kana lebah puceuli katuh ki jalur rampang. Cebrot. Ada. Bangkiung, daligdeug jalur rampang ngabangkiung bari ngagerok kaget jeung nyeri. Memang jalur rampang oge sadar balanga saeutik hiji kauntungan pikeun lawan. Karasa puceuli jeung beungeutna asa panas direrabseuneu. Si banteng wulung kadenge harita ngagerok deui suka anu lain di kieuna hatena sabab Sirawing ayeuna mah anu mampu ngasupkeun teunggelanana. Bener kitu Kang Awing-awing. Ngeta ngagara jagong euy. Mokona mah ngentong giberengan nyempetan Kang Awing-awing. Ngayo ngaju deui jalu papang. Ngayo ngaju deui lain ngicing itu bae. Maju. Strok jalur rampang ngawangun deui pasanganana. Malah jelas ayeuna mah dina jurus pasangan anu beda jeung tadi. Katingali jalur rampang awakna rada ngareundeuk ka handap. Sirawing anu geus sababaraha puluh kali tarung ijen wawesen jeung rupa-rupa jago dina tahapan pangarti nu beda-beda geus bisa apal kana ketak nu jadi lawan. Jelas jalur rampang ayeuna bari metakeun kakuatan jurus pamungkas mangrupa puncakna kakuatan jeung puncakna ilmu nu kacangking ku jalur rampang. Nayop. Yap. Ngalus Kang Awing-awing. Ngalus ngeta. Ngalus kudu gitu Kang Awing-awing. Ngalangkeun nasi dalu papang bisa nonggeng didinya. Ngalus Kang Awing-awing.
waktos na gening seep. Urang cekapkeun dugi ka dewe latunya. Acara dongeng kiwari kapihatur ku Wakepoh kiwari neraskeun carios si Rawing kiwari. Permios.